amat ti lembur. Pos kuburan bae. Ngasuh di aing lah. Enon mis, halu amat sih. Enon ke enon. Aisyah kerpeting kamar dol. Pan tilu rapat. Ronda pan geus mulai. Ronda naon sih mis? Ronda, atuh ronda lah. Di kampung urang ieu lalengitan bae. Duit lalengit, naon lalengit. Oh dijadikeun ieu ronda. Heuh makana ieu ngaronda ieu. Aju jadwal aing poe naon ieu? Terus dilebe kadang di pos. Emang geus ditempel. Oh geus ditempel ku Oke budak. siap, kedeung aing ka ditu lah. Oke, siap. Aing berangkat dulu ya. Di kamar tuh. Ka hareup. Ya siap mis. Boy. Nyem duit paling ge. Heuy, keupeting budak larapat. RT ngayakeun ronda. Jata urang teh tanyaho je di pos teh Ronda kunaon tuh? kaleungitan duit masyarakat didinya cenah. Ih, ribet jasa ya RT, sumpah dah. Segala ayakeun ronda, nanyawan tuh lain. Pret. Ayo atuh urang nolo jadwalna ka pos. Urang ka bagian iraha. Tapi nang gua nyapu heula nya, bersih. Bagus. Oke. Ayo bawa duit. Kagak. Ayo mah bingung gak sih boy. Duitnya kok bae, di mana beureun? Ajak-ajak bisnis naon urang. Lah, sia mang ngalem bae. Kadang ka pos. Siapa? Janji eta. Oh, dulunya. Heran aing tanyana, duitnya loba bae. Jang di mana beureun lah. Lah yang penting mah aing menang duit di boy. Geus arayan cenah di posnya. Yang geus peuting ieu mah lah. Tah deuleu bae koy ah. Waduh, jam setengah 10, candara pangkene bae teh opus jang 5. Telepon heulan poe ieu lah. Halo. Mau di mana? Di jalan. Oh, aing geus aya di pos yeuh. Oh. Oke, siap. Tinggal opusna ieu. Pus. Di mana? Di jalan kene. Oh, aing di posnya. Siap. Waduh, ya jasa ya. Sarut jasa. Sorangan bae aing. Malam Jumat. Doi, aing keur jalan ya. Setan. Siap apa setan? Asin ka mana ge? Aing ditelepon ku Dodoy. Aing sarua. Manusia. Aing sarua telepon ku Dodoy. Aing sabang males sih malam Jumat. Si aing lah. Aduh, apa main nganggur di mah. Siai lah. Aduh. Ini biasa ya, ini malam Jumat orang ieu. Kadangan merah buat budak. Dah doang sia. Ampun. Ari sih ada KS mah main di imah deh. Udah di pos. Aduh sia telepon lama jam berapa kali itu tanggal 11. Sudah kayak mah di imah bae. Aduh, aing nyeri. Ya, jangan sebah ya si laleran. Geus ge kieu. Aduh. Bos, salah bos! Salah, tuh bakal bos! Salah non Uston. Salah tuh bakal bro! Oh, Uston yang digendong. Iya! Belok. Aduh! Bos, toka! Aduh, berat jasa tonton. Hari sih males kamarana. Aisyah. Wah! Tuh, Houston! Jatuh apa? Kampet! Siai! Ih! Aduh!
Hei, boy. Aisyah konon pakai helm. Sini ke mana? Emang kayak polisi gitu tiba-tiba? Di, aneh. Kamu budak. Aing kitu moy. Palamun aya nanaon, aing geus siap aya helm. Siap naon sia boy? Hah? Tarak datang jam sakieu. Siap kabur. PA bener lu. Jih. Siap. Hei, Nah jasa sia. orang. Oh, na bengeus, belum mikirannya na. Aliu. Ada apa bos? Kabur. Ayo kabur. Malam ini malam. Gua punya pantun nih. Ulah pantun baca tipe tinggi mah. Baik mobil panggang kereta, cocobek kapal udara. Imang sepenting ulah pantun bae. Dengerin, cium bibir tepak dada, pagawean anak BK. Jangan lupa BK channelnya. Iya. Oke. Ya, Hoi. Balik ya malam Jumat ya. Kemarin dia naon balik ya balik. Ayo. balik pantun dulu lah. Ulah balik balik lolos. Balik. Syukur. Ayo. Para mau kecubung buat apa budak? Aduh. Sudah pikirannya na, yang penting mah orang bergadang. Benar. Kadang deui wae lah. Rebul amat. Boy. Lu budak datang pang timberan ulah es kali ge. Gawe. Oh gawe emang ge. Urang mah ngaronda nya mah molor doang ka dieu. Aing meudak mulu. Karena sia bimoy urang lobaan kieu. Uburangan. Uburangan amat sih. Perasaan emang benernya. Perasaan sih eta mah. Yang haji keengkilan ya. Heuh, Sana tadi lama-lama. kos bujur sedikit bae. Aing coba minum tadi. Karamat. Texer buat budak. Lu siapa seorang mah? Aing di mana ieu nya? Sopan-sopan aja, tadi sakolakeun baku kolota. Pocomberan. Pret. Aing dikihan. Seumur hirup aing, aing geus paeh horeng poho. Aing dikarak dikerjain ku budak. Dikerjain deui ku aing. Ngomong nama ki. Nungsep tak budak meureun. Bisa jadi. Nah datang tah. Sia kemana bae? Aing gas ki. Lega lebih geus. Makanya simutan dah. Aduh, pakai samping aing mah ya. Aing kuku tiris. Betul dong. Pakai baju, pakai celana panjang ini. Arunya yuk batur urang kumaha ge. Jadinya bus, kadinya deui tah. Kecatan jang cewek aing. Jangan kemana dah? Biasa. Ngorak. Mantap. Bos, berangkat bos. Hei, gua di mana mak? Ieu. Demen ronda, demen marabok. Terus saya bos, 12 ton, ayo let's go. Oh lah, sing aing ngelukeun sia mah. Ayo dia. Nah, udah tuh. Boy. Hapus. Pancong. Waduh, dianggap.
Budak kan balik ke baik. Kasih pantun jangan nih. Kasih aja. Iya. Kue putu, kue pancong. Lu nggak tahu? Itu pocong. Pocong. Ada ke? Kita pusat. Nih anai, tahu kasopana. Tuh ya asup di tadi, sasi nu mirunan. Aing OTW heula. Yo, ini mah bagus. Pasti loba duitna. Boleh. Turun. Ada tuh baru nih. Upload dulu sama bos. Kami dari Dendi Kreator mau ngomong masih pesan buat kawan-kawan di Tangerang dimanapun berada. Ya, khususnya buat para penikmati film BK channel di daerah mana? Pasar Kemis. Jangan lupa tuh, ada subrek, ya enggak, King? Nah, di subrek, di subscribe tuh, di like, di komen, pokoknya dah sebanyak-banyaknya. Di share pokoknya. Jangan lupa lu tonton, saling support antara YouTuber dan di kota Tangerang khususnya. Ya, oke, begitulah pesan dari kami. Semoga bisa mengapresiasi dan terhibur. Sukses BK. Sukses mereka.